sampurasun. Tah hidup kudu ngajawab rampes. Ieu teh nyaeta salam dina basa Sunda. Tah barudak, urang kudu diajar basa Sunda sabab urang teh aya di daerah Jawa Barat. Poe ieu urang sasarengan rek diajar ngeunaan bagian-bagian awak. Urang diajar genep heula nya. Anu kahiji nyaeta panon. Panon urang teh aya 2, gunana nyaeta keur ningali. Anu kadua nyaeta irung. Irung mah aya hiji. Irung boga kagunaan keur ngambe atawa nyium babauan. Anu katilu nyaeta biwir. Biwir teh digunakeun lamun urang rek ngomong atawa nyarita. Anu kaopat nyaeta cepil. Cepil oge aya 2, gunana keur ngupingkeun. Anu nomer 5 nyaeta leungeun. Aya leungeun kenca, aya oge leungeun katuhu. Leungeun teh gunana keur nyepengan naon wae. Tah, lamun anu kagenep nyaeta suku. Urang bisa leumpang, lumpat atawa luncat make suku. Tah barudak, ieu aya kakawihan. Kakawihanana judulna nyaeta bagian-bagian awak. Yuk urang kawihkeun. Panon teh aya 2, irung teh aya hiji, cepil ge aya 2, nu kenca jeung katuhu. Biwir teh keur nyarita, yeay, leungeun mah sok diayun, suku make sapatu, terus jalan di tempat. 1, 2, 3, 4. Tuh, gampang kan laguna? Sok hidup diajar kakawihan di imahnya. Wilujeng diajar barudak.